Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara nu maneuh nyaeta dongeng ngabuburit. Urang ngadongeng deui pamirsa, ngadongeng deui neraskeun hanca nu katuna. Bari nyarengan pamirsa anu ngabuburit. Para ibu, para remaja putri anu siap-siapnya bade masak, bade popolah di dapur. Popolahna masak nu disarengan ku dongeng akinya oge anu nuju milari tajil, anu jalan-jalan moal tiasa pangitan disarengan ku dongengnya kajaba nganggo headset. Aya nu nganggo headset bari jalan-jalan ngadengkeun dongeng. Pamirsa, urang keureueuh lalakon Siluman Gunung Guntur. Ayeuna urang teraskeun ka bagian anu ka-17. Kumaha ieu? Ieu lalakon saterasna urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Kangge nu nembean manco pisan, kangge anu teu can subscribe mangga ulah asa-asanya di subscribe wae. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi pamiakin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi atuh sadayana tetep dipaparinan kasehatan, boh lahirna boh batinanya, dijembarkeun manahna, dilancarkeun rezekina anu halal sareng barokah. Oge ditabihkeun tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Urang keureueuh deui pamirsa, urang ngamparkeun deui sama kawitanana parsamakna mangga kaparayun sadayana. Prung Di imah jangtar menjadi rame kacida, tesirikna sakabeh urang lemur tamplok datang kabeh hayang apal kana kajadian anu tumiba ka Nyi Sarwiti jeung orokna. Kabeh ngarasa watir oge ngarasa sieun, bisi bae jurig hulu datang deui pikeun nyiaran mangsa deui di lembur Cimanganten. RT jeung Mbah Kanta bapana Hendi nu jadi kokolot lembur sibuk ngatur jalma pikeun mulasara layon Nyi Sarwiti jeung orokna. Hendi jeung si Odoy ge aya marengan Mbah Kanta. Jang, bener lamun kitu mah kajadian ronda maot ku jurig hulu di lembur Citis teh nya. Buktina ayeuna tuh aya kajadian sarupa di lembur urang, malah nu jadi korbanna leuwih loba Nyi Sarwiti jeung anakna. Oge Mang Otang can sadar bae. Nya Kang kabina-bina jurig hulu teh kudu dipaluruh tepi ka kapanggihna saha sabenerna silumana, ceuk Hendi bari ngeupulkeun leungeunna bakat ku gremet. Keur kitu kadenge Mbah Kanta nyalukan di patengahan, Hendi jeung si Odoy gura-giru nyampeurkeun. Aya pikersaeun naon Bah? Ceuk Hendi tumanya kanu jadi bapana. Arahkeun daun kelor jeung bawang beureum tuluy keuman ku cai herang dina rantang. Cik Mbah Kanta nitah pangalakeun daun kelor jeung bawang beureum ka anakna. Unjuk sumangga Bah. Hendi kaluar dituturkeun ku si Odoy. Teu lila tarojol datang deui bari mawa rantang nu dieusi ku cai herang, daun kelor jeung bawang beureum. Song rantang diasongkeun ka Mbah Kanta. Ieu daun kelor sareng bawang beureumna Bah. Ku Mbah Kanta ditampanan. Mbah Kanta kunyam-kunyam ngajampe eusi rantang tuluy ditiup 3 kali. Cai jeung daun kelor teh dipake nyeuceuhan beungeutna Mang Otang anu ngalempreh tak can sadar bae. Sesana dipake ngabaluran beuheung Mang Otang anu ngageleng hideung. Geuneuk tapak kajiret bukna jurig hulu. Teu lila Mang Otang ngulisik sadar, tuluy diuk bari gigisik. Geus sadar Mang, tanya Mbah Kanta ka
Mang Otang. Gening aya Abah. Namani rame kieu aya naon ieu teh? Mang Otang kalah Malik nanya bayi rungah ringe. Amang teh kapendak kapiuhan di bibir imah. Cik inget-inget aya kejadian naon keur peuting. Mang Otang ngahulang. Barang kumpul pangacianana manehna ingat yen manggihan jurig hulu di hareupeun pisan jandela kamarna Nyi Sarwiti. Aya jurig hulu bah di jandela si Nyai. Terus kumaha? Abdi teu mutna naon deui margi kapiuhan beuheung abdi teh dijirot ku buk jurig bah. Ari si Nyai kumaha nasibna bah? Si Nyai Nyi Sarwiti katut budakna orokna tiwas. Tilar dunia ayeuna nuju di pulasara layona teh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyai karunya budak teh. Mang Otang ngalimba tuluy cengkat maksudna mah rek ningali Nyi Sarwiti jeung incuna tapi tuurna karasa leuleus nyorocet antuk nama Mang Otang ngudupruk nyeuh hareupeun Bah Kanta. Sing sabar, sing ikhlas Mang. Reueuh we heula supaya jag-jageun da si Nyai jeung Orok mah aya nu ngurusan. RT sok atuh biantara supaya warga lembur reug jeung leuwih hati-hati. Bah Kanta noel ka RT supaya nenangkeun warga oge mere tugas supaya leuwih ariatna. Ngong atuh RT teh biantara. Dulur-dulur warga Cimanganten sadayana, lembur urang geus kadatangan karaman anu kacida bahayana. Kusabab eta, urang sadaya kudu leuwih hariatna. Dina anggoning babarengan ngajaga keamanan lembur urang. Timimiti peuting isuk ka hareupna, wayahna jumlah ronda bakal ditambahan. Kabeh warga kabagian 2 kali ngaronda unggal mingguna. Mun seug malam Jumaah atawa malam Salasa ulah sarare tibra teuing. Tiap imah sayogikeun kohkol supaya dina aya nanaon teh kaditakol bae kohkolna. Nam, ayeuna mah urang sadaya urang ka astana pikeun ngurebkeun dulur urang Nyi Sarwiti jeung Orokna. Anu geus jadi korban kabiadaban karaman jurig hulu. Mugia Nyai Sarwiti ditampi iman Islamna dicangkeun di alam kuburna dihapuskeun sadaya dosa perdosaanana. Pak RT panjang lebar diwalon babarengan saur manuk ku warga Cimanganten amin cenah amin satuju teh satuju. Atuh geus kitu mah kabehan ngabring ka astana pikeun ngurebkeun layona Nyi Sarwiti jeung Orokna. Beres ngurebkeun warga balik ka imahna sewang-sewangan. Harita Pak RT Bah Kanta Hendi katut siodoy leumpang babarengan. Bah cobi nyuhunkeun bongbolonganana pikeun yang hareupan ieu pasoalan jurig hulu teh. Abdi percanten ka Abah salaku kokolot lembur tiasa mereskeun ieu masalah anu karasana abot pisan ieu pikeun abdi mah Bah. Cek RT minang saraya ka Bah Kanta. Anu memang kokolot lembur Cimanganten hiji-hijina. Awah ge keur mikiran ieu teh. Teh, sabab mun diantep bisa bahaya pikeun warga lembur.
Ieu jurig deui halabab ku getih manusia. Pasti hiji mangsa atawa hiji waktu manehna nyiaran deui korban, nyiaran deui mangsa. Kalembur si manganten. Leres pisan bah abdi salempang. Hariwang pisan warga lembur urang jadi korban deui kumaha atuh nya bah. Keun tenang. Ke penting abah rek manakung kana Maha Agung neda kanu kawasa. Mugia aya bolongan bikin yang hareupan ieu masalah tete. Oh sumuhun atuh hatur nuhun abah. Abdi mah bade teras uih bah permiosnya. Ceuk RT manehna ngaleo ka belah kenca sabab imahna aya belah kencaeun tungtung jalan gang anu harita keur disorang. Bahkan da jeung Hendy oge syodoy. Terus leumpang muru ka imahna bahkan dan ayana ditungtung lembur. Pamirsa sareng ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi tepas Sunda Mancomania awi kanca wargi Kidagar Official nu resep gulah galeuh di Shopee atau napi di Lazada mangga. Gulah galeuhna tiasa ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng Aki sapertos novel Sunda, carita Sunda, buku Sunda atau napi ikat pangsi yang sajabinanya. Klik we salah sawios produk nu aya. Saparantosna diklik engke pamirsa bakal lebet ka aplikasi Shopee atau napi Lazada. Tos lebet ke aplikasi mah pamirsa bebas. Mangga bade gulah galeuh naon bae oge. Produk nu dipajang di dongeng Aki teu diwajibkeun digaleuh. Pami bade digaleuh oge hatur nuhun. Eta mah salersa kangge cukang lantaran komo meuntas ka aplikasi Shopee atau napi Lazada. Hatur nuhun kanu parantos balanja oge hatur nuhun kanu parantos ngarojong. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pisan. Urang keureuy deui dongengna. Ni, Roy, wangalakeun dawegan hejo nya tilu siki we. Kade ngalana ulah diragrageun, ulah dipurageun kana taneuh. Dabina dipetik digiwing tepi ka imah cara biasana. Cek bahkan tak nita Hendy jeung si Odoy pikeun metik kalapa dawegan. Sumuhun bah. Abdi atuh bade teras ka kebon sareng Kang Odoy. Tenang wah, pantos remen. Tos sering Odoy ngalakukeun nana oge. Ngalakeun dawegan ke kangge abah. Moal lepat, moal hilap bah. Ya syukur atuh. Jika itu hari rek langsung ke kebon mah. Tidinya mah anu tiluan papisah. Bahkan tak kebat lumampah ka imahna. Ari Hendy jeung si Odoy tuluy lumampah ka kebon bikeun adunan panitah na bahkan tak. Jang, tadi isuk pas ngadengenyi Sarwiti maot ku jurig nah gening ujang mah manis sepi yang siganu hariwang pisan. Henteu kang ukur reuwas we da kakarak atuh aya kajadian model ayeuna di lembur urang. Akang ge apal. Pasti hariwang ka anu geulis ya. Bisi kumaha meureun. Bari rada bareubeu pok Hendy ngajawab.
Lain pikir kuring mah sugan teh Nyi Sukesi ngendong di imah Jang Tarman. Arepek ditanyakeun tadi geus mulang cenah kamari keneh ge. Nya kudu syukuran Jang. Bebene mulang kamari mun seuk cenah ngendong bisa jadi korban kawas Nyi Sarwiti Jang. Nya Kang, untung we geus mulang. Cobanya mun teu mulang Jang, aduh, tada teuing lamun jadi korban teh. Karunya ka Nyi Randa maning karek CLBK. Naon Kang CLBK teh? Heuh, eta ning ceuk dina film mah naon cenah? Cinta lama bersemi kembali. Kang mah sok aya wae. Lain ari Nyi Sukesi ngajakan nganjang deui teh ka Ujang. Bisi we nita nganjang deui. Urang ka ditu di baturan biasa ku Akang. Heuh. Eta ge nitahan Kang. Amangan deui cenah ka rorompok. Tapi kuring teh asa era. Kumaha nya? Sok kebiasaan. Loba ka era teh. Hai tapi RR, hai tapi RR. Wah maju Jang ai ngandalkeun ka era mah. Naon era sagala da Nyi Sukesi ge lain pamajikan batur. Lelengohan pan cenah geus rana. Nya di kainya nama tapi ini asa kumaha ge tetangga atawa anu boga warung ning langganan urang. Cenah sakitu geus randa ge ayo we diheroan. Disangka kuring teu payu ke ka batur. Menunggu jandanya cenah kitu. Alah, pokona mah janda mah selalu terdepan Jang. Akang ge bobogohan jeung randa wae pan dapet payu meureun nya ka parawan mah. Aya Kang mada ngarah nu babari meureun. Randa mah ka tara tolakan. Nya heuh Jang mending ngeunah jeung Randa. Yuk. Ku Akang erek dianteur deui. Randa mah geus pinter Jang, teu kudu dikodean, sok ngodean sorangan. Mun geus Kang tuh geus deukeut kebona. Teu karasa ari bari ngobrol mah Hendy jeung si Odoy teh geus nepi ka kebon. Tetalang ge tereke si Odoy langsung naik kana tangkal kalapa, teu lila turun deui bari ngagegel dabogan sahulu. Tuluy ditampanan ku Hendy, si Odoy narekel deui ka luhur. Tapi ka genep balikana geus meunang dabogan 60 mah si Odoy turun, terus muka bajuna nu baseuh juuh ku Kesa. Lain meni lobat teuing teh ngalate Kang, pan dititah ku abahna ge ngan ukur 3 hulu. Ari ieu teh ka 6 hulu Kang. Cek Hendy rada heran ka si Odoy anu ngaladogan tapi ka 6 hulu. Aja Ojang mah. Nu 3 urang setorkeun ka Abah, Jang. Tah nu 3 deui urang purak dah naang Akang teh atuh bolak-balik we naik ka luhur tangkal teh. Nu hiji keur Akang, nu hiji deui keur Ujang. Nu hiji deui mah keur Kidalang karunya. Karunya da sarua capeun ngacaprak wae ti tadi. Pohara. Dina kayan kitu kolebat celeg. Aya hiji awewe datang ka kebon. Kahareupeun Hendy jeung si Odoy nu duahana tu ngaranjug tuluy malik. Breh kabireung saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dedeh. Eta ngalakala pada bagan maneh ku hayang Ibi. Menta hiji Jang Odoy. Menikah beneran pisan hanaang ieu. Pan puasa Bi.
yang ieu mah jatah kidalang deh. Moalna naon kidalang mah ieu da masih puasa engke paling ge magrib bukan ge ai ibi mah pan eukeur ieu datang tamu. Jadi teu nanaon nginum dawegan ayeuna ge. Ieu mah nya mun erek tukeran jeung awug dah. Jeung kukurau sakalian 2 pincuk ewang. Kami ge capek ngalana. Dasar sok hitungan Kang Odoy mah. Heuh tuh. Ai kitu mah keur tajilnya. Ini deh. Pohara pemirsa. Kunaon jangan lebih sarwiti urang cekapkeun heula atuh dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana di mana bae ayeuna para mancor salam dunya anu mika mumet dongeng Sunda lalampahan Yang Hendi jeung Si Odoy dina jejer carios siluman Gunung Guntur bagian anak ke-17 cag urang teudeun heulanya di handeuleum sieum geusan sampeurn urang tunda heula di Hanjuang Ciang geusan laeun urang samper deui engke di bagian anu salajengna. Pamirsa sadayana hatur nuhun anu parantos satia mancos satia ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina kaberkahan, aya dina kasalamatannya karahayuan. Teu kirang naon-naon lancar sagala rupina atunya. Oke, dipanjangkeun yuswana dina kabarokahan sareng kasehatan. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana salam kasadayana sakitu heula anu kapihatur akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.